wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala ba'dun nazim bil qasidah burdah, ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Allah ya Allah wafir Allah ya Allah Habibul ladzi turja atuhu likulli hauli minar ahwali muqtahami Allah ya Allah ya Rabb Allah Allah balik Allah ya Allah wafir ma madha ya wasi'al Allah ya Allah maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allah ya Allah ya Rabb Allah Allah balik Allah ya Allah wafir ma madha ya Rabbi Allah ya Allah anu mulia nu ditedapi doana ama mugi sing selalu sehat paos yuswa nu hadir sadayana mugi urang kenging doa ti ama biasa kenging ilmu manfaat ilmu anu bisa ngadugikeun urang ka Gusti Allah. Para ajengan, para kiai, para qori, guru urang iringan ti Cisantri, ti Cikadueun, ti Caringin, bil khusus guru urang bersama nu di Palekanan Kanda Abah Abuya
Kiai Haji Jamaluddin, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Nu parantos kauningat urang anjeunna kamana bae pernah dakwah kecuali nu tacan, sehingga sadayana umat selalu membutuhkan siraman nasihat dari beliau. Gus urang doakeun mugi Ki Jamal, Abah Haji Asep serta keluarga Solok Jengkol sadayana sing panjang umur. Wal panjang-panjang bisi salah Ki Jamalnya. Ki Jamal ieu luar biasa Pak, aset Banten, aset gitu. Jadi aset urang kabehan makana kudu dijaga, termasuk Kate Haji sing hadir ada dijaga. Dulur-dulur harapunten dia abdi di luhur ka para kiai nu hadir, Haji Budoli sumping ka dieu teh insyaallah kenging doa ti jamaah. Pangdoakeun abdi ku Bapak sadaya. Mudah-mudahan ya Haji Budoli dibere daek ibadah. Dibere anakna soleh-solehah. Yang mudah-mudahan urang kabehan dibere ku Gusti Allah anak-anak anu balagheur anu saroleh-saroleha ya robbal. Para jamaah saleresna mah asa teu pantes ya Haji Budoli nyarios dieu di gudang ilmu bari jeung seueur para ulama para kiai, tapi kula nyumponan guru urang Abah Haji Jamal waleh ka kula wayahna ulah henteu cenah. Awas lamun kula teu ka dieu ke ka Tangerang manehna aya nu uleng diboikot ku manehna. Matak ieu nyalametkeun umat di Tangerang sabenerna. Walaupun selama ini memang Ki Jamal eta ngacak-ngacak berkat Tangerang. Insyaallah prakenya. Ulah dedeun kitu nya. Insyaallah. Ya Allah, hampura deui kamari diulem ka Tangerang ieu. Eta panitia hahampuraan pang sampeukeun hampura ka Ki Jamal di hampura mah. Naon masalahna? Karak beres masjid peresmian. Tadi ulem anjeunna. Tah, akhirna ku panitia di pojok masjid eta Fajar Berkat horeng potongan keramik. Tadi bikin ka Ki Jamal. Bener ge eta bener. Akhirnya. Oh bener tuh Masya Allah. Eta budak berennya berat iya diangkat gitu. Insyaallah. Ai barang nempot tadi di kamar mandi jadi ieu keramikna gitu. Dipasangkeun. Hiji keramikna kadua eta kamar mandi Ki Jamal tadi. Oh kuncian. Nya kula keur di jero aja anu kajurat ditahan ku kula kieu Pak. Aduh Masya Allah. Ngan bungah nu aya dulur abdi jeung Ki Jamal sok kegiatan sok teh nandakeun sangat santri teh ulah aya naon supaya ulah aya batas ulah aya jarak, sebab batas dan jarak itu kadang-kadang yen suudzon kan sanes geus aya naon. Ki Jamal ngadoakeun ka kula mah teu kudu ngadoakeun sebab mun ngadoakeun Ki Jamal minangka ngawedakan nu geulis. Itu geus winu ku doa anjeunna mah geus winu ku naon. Geus biasa ieu teh. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dina haol urang diemutan yen urang teh bakal maot. Masya Allah, ketika mati dan perkara yang ada setelah kematian itu kita sudah yakini, tapi kadang-kadang tak ingat ka maot sok pohoan kahalangan ku ambisi duniawi. Sehingga para hadir rahimakumullah, orang yang cerdas itu lain nu bisa nyieun kapal, nu cerdas eta lain nu bisa nyieun mobil, tapi aktaruhum zikran lil maut. Nu cerdas eta versi Rasulullah
jelema nu paling seueur emut kana maot. Ya Allah, di Tangerang kamari 2 tahun ka tukang aya kapal ngejedur sakapal pae kabeh. Kapal Lion Air ya, pramugari pae, pilot pae, penumpang pae, kapal naik neng Insya Allah. Pilot pae, pramugari pae. Eta kan teu aya persiapan sama sekali, jeung teu boga sangka sama sekali bakal pae berjamaah. Orang malakal maut diperintah ku Allah nyabut nyawa sakapal di luhur alam-alam. Pikumaha entah lamun ajal datang ngadadak ka urang, laju urang can boga bekal. Eta begitu 2 minggu tas ajur kapal nelayan orang sekitar Tanjung Kait, Tanjung Pasir, nyiar lauk, manggih ramo, manggih bitis. Ya Allah, laju aya nu ngapung beta di luhur laut di gorehan susu pramugari horengan. Beneran nih Bapak, beneran Bah. Jadi nu matak diyakini boga pramugari weteuh keneh. Jadi mun minangka huruf nun normal titikna di tengah. Kitu nya ki jamalnya. Lamun nunggu sekarolot mah doang nu di imah gitu tah. Huruf B titikna di handap. Matak mun anak pertama nyusuna di dada, anak kedua, anak kelima mah di palangkakan. Ya Allah. Nah, bagi orang-orang yang bekalnya cukup, jika almarhumah bekal cukup saumur hidup berjuang nanjerkeun agama, mendampingi guru kita, ini adalah amal yang sangat luar biasa, bekal anu hebat geus sanajan deuk maot ge teu keung. Di Tangerang aya jelema urang mana-mana, Palembang, Padang, Jawa. Begitu lebaran manehna mudik. Ieu mudik sanajan jauh bagi jelema nu boga bekal mah itu menyenangkan. Aya si Mas neuk pulang ka Jawa, bekalna cukup. Insyaallah manehna geus menantikan kapan hari raya. Sebab bekalnya cukup. 10 poe deui ka lebaran mulai motor dibawa ka bengkel, di tune up, diharupna diberean ieu beusi jeung anakna dihareup tah. Motor ambeh bisa kabawa karanjang ke. Laju di bagasina di tukang diberean seutik jeung pamajikanna. Anakna 4. Dihareup 2, di tengah hiji, di susuan hiji. Laju oleh-oleh segala macam. Eta neuk pulang teh hareum. Masya Allah, begitu neuk berangkat mudik motor dihirupkeun, dipanaskeun, motorna Supra Fiit. Dipanaskeun kumaha? Eng, laju pan busina kotor nembak. Kaget deui bae nya. Cak anakna teh, "Hore, motor ayah ada bedilnya." Waduh, hasupna ngebul bau goreng kejo ta motornya. Tapi manehna senyum sabab bekelan lengkap. Datang waktu anakna naik di hareup 2 kieu beuti kilometer. Pamajikan naik, nu hiji di ais, nu hiji di tengah, oleh-oleh di tukang. Laju lantaran jarak jauh ke Kebumen, bisi motor nabana bermasalah, pamajikanna bohongna diteungan ban sertifnya. Ieu bebatur datang ke Jawa. Tuh,
Ieu naik motor lain ka Pandeglang, di Tangerang lain ka Jakarta, ka Jawa. Tapi mereka menikmati di perjalanan senyum sabab cukup bekal oleh-oleh aya. Lewat Indramayu. Indramayu itu kabupaten terluas. Istirahat di Indramayu geus 7 kali ngopi Indramayu keneh bae. Luas ya Indramayu. Begitu datang, selamat datang di Kebumen. Bunga, kacape leungit, kapusing eueuh sebab pulangna mau bekal. Begitu sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh pulang tuh. Iya mbah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawa Kiai. Jawa. Gaul dong. Barang datang deh. Oh ini anak-anakmu tuh. Iya bu. Ini siapa? Ini Bejo. Yang ini Karjo. Ini satu lagi Kejo. Masya Allah, Masya Allah. Ditimang kunini natanu leutik teh maca tasbih urang Jawa banallah ban banallah ban Masya Allah bunga tuh capek eueuh pegel leungit karena geus kapendak jeung nu dimaksud ayeuna nu maot keur hirupna berjuang atuh selilah hirup perjuanganana ayeuna geus jadi kanikmatan bagi anjeunna senyum ketika sakarat datang marah mai wajahna berhadapan dengan malakal maut eta nu mudik begitu datang laju mau oleh-oleh mbah ini mbah kain buat lebaran mereknya Wadimor ini kaos dalam mereknya Soang ini celana dalam mereknya Soang dalamnya manuk yang bayar Masya Allah tuh begitu ulama wafat begitu umi wafat mamah wafat ibu urang nu di haulan wafat senyum walaupun di sekelilingnya menangis karena cukup bekalna. Dan pejuang-pejuang agama ketika datang ajal mereka itu berhari raya. Tidak mungkin hari raya kalau dia tidak diawali dengan puasa. Iya, puasa ti dunia, puasa ti nafsu, puasa ti makhluk, puasa ti setan. Akhirnya begitu datang ajal mereka berhari raya. Sekarang bersenang-senang di alam barza ku Allah diberi nikmat caang kuburna lega kuburna minangka jelema beunghar geus mah beunghar ku putra-putrana dikiriman tahmid tahlil sedekah nu beunghar diberi hadiah makin beunghar nu beunghar diberi hadiah makin sugih maka kalau andainya kita ziarah kepada para aulia sesungguhnya mereka tidak butuh Fatihah kita tapi lantaran urang hayang diaku ku anjeunna urang ngirim Fatihah mere hadiah beunghar dibere deui urang hadiah saha nundek nyiuk kabarokahan datanglah ka makam aulia makam ulama makam guru makam kolot insyaallah eta nu ziarah bakal barokah amin atuh ya robbal geus urang mah ziarah bae ulah sampai nuturkeun paham-paham nu anti ziarah meureun di Pandeglang mah di Jamal akur kabeh sa ideologi ya walaupun sekarang kita punya sebuah tantangan aya pesantren nu anti ziarah pesantren nu anti mulud pesantren nu anti tawasul puguh kudu nama pesantren nu ngagugulkeun mulut jeung tawasul jeung ziarah ieu mah pesantren ngahalang-halang ziarah matak ulah anak urang di pesantrenkeun kanu kitu bisi urang maot nu ngajarahan urang teh termasuk ieu Haji Pudoli nya urang mapan ustad lain Kiai Komo santri teu boga jamaah teu gaduh ibadah teu puguh lamun maot saha nu diarepkeun ku urang dikiriman jeung ziarahna mun lain arah betul begitu di jamaah Masya Allah
Ih luar biasa. Kula lamun nempo di luar ge jamal di luar ieu kitu keung. Di mah biasa bae. Di luar mah maung di imah mah. Tuh itu nu ngomong kula mah henteu nya kieu nya. Woi kawalat ta santri. Tuh guru nyebut meong saudara. Pernah make sorban kieu tah di jamal. Barang kamu kan di aya burung gitu. Oke, kunaon eta? Buru rawit. Orek urut nyakar pamajikan. Sarua aku lagi ayaan dia. Masya Allah. Bapak-bapak, nu terang-terangan ngomongkeun sarah eueuh hartian teh kuari mah wani di YouTube. Cak manehna apa manfaatnya? Sedangkan Rasulullah jeung para sahabat pernah berjalan bersama-sama kemudian liren di pakuburan. Rasul naros atas ma'una ma asma'u. Hei sahabatku, apakah kau mendengar apa yang aku dengar? Henteu ya Rasul. Ya kieu. Ieu di pakuburan cak Kangjeng Rasul aya dua jelema anu disiksa mu'adzaban adzaban syadidan, disiksa dengan siksa yang amat sangat dahsyat. Dosana naon ya Rasul? Dosana lumayan gede tapi kumanehna dianggap biasa. Hiji ieu jelema mun kiih tilok ngisang. Ya Allah. Kadua ieu jelema yu'dun nas bilisanih, sok nyeri hate batur kuletahna. Ki bari nangtung bari teu ngisang ieu biasana bakdu supir ya. Punten hayang ki boga jalan wer ka ban mobil beungeutna makana kala langit teh ka luhur manehna ogah nempo nyileuk di jejore nangga beres ki lain ngisang disindrekan huluna can bersih diselekkeun ka ban mobil teh swet digeser-geser ka ban mobil atuh mungkin hideung bae huluna batur dasar hidup eta lamun can ditobatan datang ka maut lumayan eta dahsyat. Ya Allah biasana urang ieu bari lalaki ieu awe mati lok moal bisa ki bari nangtung acak-acakan bari diuk ge gandeng gitu. Kotok ge lompatan. Ya Allah, hiji tah dosana eta. Kadua yu'dun nas, sok nyieun nyeri manusia kulisana, nyieun provokasi, nyieun berita hoak, namimah, ngadu domba, ieu bahaya. Tuh. Lalu Rasulullah memerintah kepada sahabat ambil 2 pelapah korma. Ditancepkeun di luhur eta kuburan. Ya sahabat bertanya, hal tanpa ya Rasulullah, apakah manfaat eta ya Rasul pikeun ahli kubur? Nya manfaat. Naon manfaatna ya Rasul? Ieu teh bisa ngaringankeun siksa ahli kubur. Bayangkeun hadirin, selama eta palapa korma basuh, dauna basuh, maca tasbih teh manfaat bagi ahli kubur. Sakitu palapa korma atuh komo ahli warid, anak incu, komo murid ka guruna, komo urang cinta kawali, komo urang hadir rahimakumullah ngajarahan dulur urang brek diuk, kemudian tawasul, maca kulhu, maca tahmid tahlim, itu sangat manfaat bagi ahli kubur. Wahabi mah teu moal jarah sabodo, urang mah jarah bae insya kan wahabi mah gitu. Manehna mah Allah ge diakurkeun bae jeung urang. Sedengkeun pan Allah teh qaddasa an kaifiyatin wa jauhariyatin wa an ainiyatin, dibersihkeun tina kaifiyah tina jauhariyah bungkeuleuk jeung ainiyah. Geus ulah sok nanya Allah kumaha, kamu nanya ke mah kumaha Allah damang edan tong jelema eta hiji kina jeung Ade Armando
jeung Abu Janda jeung janda pirang. Allah di mananya? Ulah nanya Allah di mana? Nu boga mana Allah, nu nyeun mana Allah. Urang boga imah deuk di kamar hareup, deuk di kamar tengah, deuk di kamar luhur, kumaha urang imah-imah urang boga-boga urang. Nu nyipta langit jeung bumi Gusti Allah. Maka ketika orang-orang Wahabi mentafsirkan ayat kupolokna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kumanehna ditafsiran cenah Allah teh diuk di luhur aras dina bangku ucang-ucang. Naudzubillahi min. Maka kekeh ahlu sunnah wal jamaah mah alat-alat di mana istilah Allah ngungguli karena aras. Nu kitu hanya ada di pesantren salaf, saudara-saudara. Caki Jamal dia mah pesantren anu sederhana, anu santrina can jadi lamun teu buduk. Itu Ki Jamalnya. Caki Jamal ceramah di mana-mana. Jadi syarat jadi kiai kudu buduk. Adena kula malen kiai maka teu buduk kula mah. Bisul doang. Kula boga bisul bebeja ka Ki Jamal. Bisul ieu sabaraha 8. Urang 15 ya mah. Insyaallah. Katakan atuh di bajuan merah bih jero nama bisul malu. Eta ibu-ibu bapak-bapak pesantren kos kurang ieu anu kuari diincer diintip supaya punah. Sabab aing geus lain salah mangkena welcome kana paham-paham walaupun di luar ahlu sunnah. Geus lamun aya nu bertanya, ka mana kuari kuduna ngaji? Ka mana kuari masantrenkeun anak kuduna? Ingat siaran pengajian jeung pesantren anu ngajina utawi kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi akidahna Imam Asy'ari mazhabna mazhab Syafi'i. Eta jamalnya bicara mana Haji Budoli gitu ya. Jadi nu hadirna Ki Jamaludini gitu ya. Sok dimimiti kan si kumaha. Ya. Dakan lamun Ki Jamal ingat ka masa lalu aya tah jelema anu sering muncul di televisi Jamal Mirdad. Ima Ki Jamaludin itu mah Mirdad eta pemikiran rasiko dapur. Mirdad. Ieu Ki Jamal lamun lempang ka Tangerang pasti geus beda jeung alam Pandeglang. Bapak-bapak di Tangerang mah Cina teh kuari geus hampir 50%. Kula ieu lembur kula kebon awi gigirna sawah. Tapi 5 tahun ka dieu diurung ku perusahaan besar pengembang developer Alam Sutra. Jadi urang ditu mah sama mereka Alam Barzah Alam Sutra heula hadir. Eta di Alam Sutra isuk-isuk balanja ka warung-warung lembur urang Cina kuari. Marake calana sakieu, kaosna sakieu, astagfirullahaladzim. Eta kan kos kitu resep. Tapi kan teu bisa ku urang di Bendung. Karena memang mereka itu orang-orang yang mayoritas ateis. Walaupun mengaku mereka beragama, pada dasarnya ateis. Dekat tempo ku urang Pancasila di dirina, ketuhanan yang Maha Esa. Buktina teu boga toleransi. Lingkungan di ditu teh Islam kabeh, moalna bebas. Bahkan aya daging babi dijual. Geus bisa-bisa kula we jeung santri-santri leutik teh sok rada iseng kan berwenang aparat, coba sitah daging babi, coba sitah minuman keras, coba sitah tempat hiburan. Di itu nulis pos gitu. Matak bapak-bapak, alhamdulillah benteng urang teh pasantren nu nyuarakeun Islam murni kepentingan naon. Di pasantren eta nu bakal muncul pejuang-pejuang anu nganjirkeun la ilaha illallah. Ya Allah. Lamun kuari loba anu berkuar-kuar di medsos tentang agama tapi paham namu mukhalafah jeung ulama salaf teu make madzhabul arba'ah matak urang ulah sampai ke bawah
kuari loba jelema hayang instan, hayang pinter tapi embung balajar, embung mondok newak naon. Oh Sunda nusa mah gunaan ayo. Oh Sunda kayak ini kemana? Sekali tongkok kagok lah. Lanjut terus ini pula. Masya Allah. Nah, gerak. Kos jamaah ibu-ibu. Biasanya nekiih dalam gitu ibu-ibu. Terus. Kemudian mazhabnya mazhab Syafi'i, ulah mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno lubang pendukung. Geus motif nage lain deui pesantrenna geus welcome ka Yahudi. Eta simonik Yahudi betina anu berkoar-koar selalu memojokkan orang Palestina ku Zaitun mah diampihan. Betul? Matak bapak-bapak hadir rahimakumullah, ketika berbicara pesantren yang ini merupakan warisan para ulama, para aulia, wali songo, bentuk dan corak serta ajarannya tidak boleh keluar daripada yang diajarkan oleh beliau. Masih dalam satu ideologi ahli sunnah wal jamaah akidahna, masih dalam satu pandangan yang sama madzhabul arba'ah. Kalau sudah keluar daripada yang tadi perlu diwaspadai sekalipun hafal Quran. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam eta teh hafizul Quran. Ayeuna anu nentang ulama, anu nentang para habaib, anu nentang ulama-ulama salaf, mereka itu bukan orang bodoh, orang pinter, tapi akidahna geus teu sahaluan, geus lain ahlu sunnah wal jamaah. Mama Bakri pleret dina tukilanana ke bakal aya dua kelompok, anu kelompok pertama ahli anti sahabat itulah Syiah Rafidhah. Kelompok yang kedua anti dzurriyyat, anti habaib itulah Wahabi. Lamun muncul dua kelompok ieu la tujalisuhum, ulah babarengan, ulah ngadukung kasih eta. Wala taqulu ma'ahum, ulah dahar bareng jeung si eta. Bahkan boga anak-anak parawan ge ulah dikawinkeun ka jelema nu eta. Kan Syiah goreng geus loba, Wahabi bentukna macem-macem. Bahkan jelema ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi pandanganna pandangan Wahabi, terutama akhir-akhirnya tentang dzurriyyat Nabi. Ulama urang ti baheula tilok mutik-mutik nasab dzurriyyat Nabi, jol jelema ngarasa paling ilmiah jeung tesisna ngarasa paling hebat sehingga berani mengatakan bahwa terputuslah nasab habaib kepada Rasul lewat jalur Ubaidillah. Urang mau ulah nuturkeun si eta sanajan pinter ge si eta. Betul? Ulah tuturkeun ulama salaf. Ya Allah. Bahkan ketika disuguhkan, Pak, ini kan Syekh Nawawi juga di kitabnya ada Ba'alawi. Apa kata dia? Syekh Nawawi hanya membaca, tidak meneliti. Dakwah dimiyahna hebatan aing jeung Syekh Nawawi. Piraku dok nuturkeun eta. Ibnu Hajar tuh lihat terhadap Ba'alawi sangat takdim, sangat hormat. Apa dia katakan? Ibnu Hajar itu hanya husnudzon, seakan-akan Ibnu Hajar tidak meneliti, tidak yakin kepada Ba'alawi, tidak yakin kepada habaib. Cak manehna hebatan aing daripada Ibnu Hajar. Piraku untuk nuturkeun eta. Cilaka. Ya. Ya urang mah hayang salamet aya di barisan para aulia, para ulama. Amin atuh. Anak urang hayang salamet, kabehan hayang salamet. Geus tuturkeun we guru-guru urang anu geus jelas ibadahna, nu geus jelas amalna, nu kepentingan dunia. Kan penyakit diantarana syuhrah, penyakit hayang viral, ieu teh penyakit gede. Apapun cara dilakukan, geus kuari nu mencaci maki habaib, guru-guru, abuya,
Bahkan aya budak mana dah ngaranna Harry Press mencaci maki Buya Uci, mencaci maki Abah Habib Lutfi. Ari manehna naon? Ieu Wahabi teh kos kitu tah dulu. Singgah hade gerakana luar biasa. Pesantrenna didanai. Matak urang mah anak sangat kudu dijaga. Karena kualitasnya loba jelema yang berpikir instan, nu penting hafal Quran, kajenteun akidahna. Nu penting anak aing boga gelar, kajenteun tauhidna, nu kumaha tah? Nu penting boga gelar, nu penting hebat, nu penting pinter. Akhirnya anaknya terjerumus ke dalam paham yang sesat. Nanti tidak sekedar sesat, menyesatkan. Matak mun hayang salamat, urang kabehan bersandarlah kepada ulama-ulama salaf anu akidahna ahlu sunnah wal jamaah. Nariung pagawean urang kiai muludan haul tuan syekh. Matak sajawara-jawaran urang Banten lantaran leluhur urang baheula ngariung cinta Habib, cinta ulama. Ieu urang Banten jawara. Sapopoe kadang-kadang jauh baik ke kiai, tapi dek nikahkan anak nama pasti ngedrohkan kiai. Benar tak? Sapopoe mah kieu ka kiai, dah kiai usil. Nabu kotok aing teu meunang. Judi slot diomong. Jadah doang ka kiai. Tapi begitu anakna dek nikah mah pasti neangkeun kiai. Cak pamajikan heuh geura kali itu anu kiai aing isin ulah isin lah nu saan mimpin doa bisa gentuk akak bisa aing karena doang ngising-ngising mah aing teu boga kopiah tuh nu abah kopiah mitoha diinjeun aing manehna huluna nomor 6 mitoha nomor 9 pas dipake kopiah atuh mata eueuh sabeula di jalan kieu bae ngade-adekeun kopiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cake suara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dahar kayak jam 10. Waalaikumsalam. Pas dibuka. Wih. Masih aing salah naonnya. Apa budak santri gitu bukan masalah. Dibuka pantau lalaunan seutik cake nonjok dikincek kuing leuweung. Si mande oge kiai. Begitu dibuka di luar dugaan. Ya Allah, eta jawara nyeum leungeun kiai ulah bae. Dampal kiai dikenyot ku ya. Dirangkul kiai. Hampura mama. Hampura abdi. Aya naon dieu? Heuh, naon. Keke kos Valentino Rossi pembalap ya nana. Urang geus urang dahar heula. Diajak dahar ku kiai. Ya Allah. Yuk dihareupeun kiai. Dihareupeuna ayam sayur. Di depan manehna tunggul kieu. Kopiahna kan logor. Tunggul rosakeun akhirna kopiah murah kana sayur. Cake dado di hati kiai ayah sekali kai main sayur aing beak angkat kopiahna dikobok sayur pakai kopiah bro atuh bihun soun ngararacakan cek kiai si banget lah banget dahar beres dahar ditanya kok kiai iya enam suka orang kiai bulan nikahan anak poyahna kiai pimpinkeun tahlil insyaallah isuk nikahkeun anak ke abdi wakil ti ayeuna ka kieu pangtikahkeun anak abdi mohon jeung urang mana nah ieu kiai nu katilu ieu karak jadi pertama jeung tukang ragaji kiai batal teu jadi kamari anak urang dilamar di ku tukang tahu bulat kiai teu dibikeun ku abdi kunaon kitu bisi digoreng dadakan kiai ieu nu katilu ge setengah katipu sebenarnya Aiker nganjang mah keur ulin ngomongna cenah gawe di dinas peternakan horeng tukang sirum make gantar teh kiai
Ya Allah. Ya guys, cakiain naon be usahana nu penting Islam daek salatnya geus ulah pikiran kumaha ke ku Allah dirijan muhun kiai. Eta jawara di darahna ngalir darah abahna nu cinta ka kiai, cinta ka Habib, cinta ka muludan, cinta ka ulama, akhirna al-urqud dasar tetap darah itu sangat kuat. Waduh berkah hajat jawara kasusul ku bulan mulud cek pamajikan nanti kah muludan atuh insyaallah aya kata insyaallah didinya aya asar aya tapak kiai nu hadir ka imah eta jawara saumur hidup can pernah ilu muludan tapi lantaran aya ulama anu datang nu zikir nu ngadoa eta aya tapak insyaallah muludan kopiana nu kamari we geus nu beaku sayur teh mana kopiana tadi kopiana tah aya tangkilan heuh muludan teh jawara sore keneh geus datang aya ka jero cak panitia teh di dieu bae lah aya ka jero di bikin puting bikin pinuh bikin puting bikin pinuh diuk manehna deukeut kandang embe poe kandang embena deukeut kandang embe aya badot dicangcang teu kadeuleuh lantaran kutilok nariungkeun puting saeutik nunutan kieu bae di kandang embe teh nunutan kieu bae tah atuh eta embe badot hudang laju embe badot jak kieu pajar nang tangan ka embe manehna embe hudang laju mundur embe cueker bae di pembatu embe kopiah nganceng beungeut-beunget mingpiung bae balik muludan sore keneh geus pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang geus pulang geuleuh beungeut aing Gusti eta aya asar ulama eta aya asar abah anu baheula cinta ka ulama di darahna ngalir inget dulur-dulur ieu urang haul kieu teh keur melak ke kurang bakal kaala buahna ieu urang make baju tina benang tina kapas lain nang melak kamari nang melak sekian tahun ka tukang lamun urang masak make cai santen cai pati nang meret dina kalapana menang melak 20 tahun ka tukang bahkan mungkin nu melakna mah geus teu aya ieu urang keur melak supaya ke urang mun maot anak urang incu urang ngajarahan ngahaolan ka urang amin 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 ulah sampai caki Jamal teh mah aya anak tilok zarah ka kuburan kolot sakali zarah kuburan teu kapanggi cak adina ka kuburan abah di mana engke nyiaran di tanah bari di korehan teh kos ngalasimut kieu hari itu mah di dia abah ya pindah tuh bebeja ke mana buah abah cak adina coba Sherlock abah Sherlock itu tak taulah sampai gitu ayeuna urang keur melak cintailah ulama cintailah habaib sebagai zuriat Rasul an-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard bintang-bintang itu pengaman-pengaman ahli langit dan ahli bait para habaib pengaman bumi percaya ya orang maka Kangjeng Rasul bahkan Kangjeng Rasul Mahdi min dzurriyyati Imam Mahdi itu dari keturunan ulama boleh disebut putus kayak kaluarna di mana eta kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tanah ngarasa pinter teh eta tibatan Syekh Nawawi tibatan Ibnu Hajar jadina tos kieu ojo laju ieu kula ngomong kieu dibuli ku iringanana resiko kalau anda saja menentang ulama berani kenapa kita membela ulama tidak berani betul eta mah geus biasa dibuli jelema mah di dunia teresep hewa sakitu-kitu nanti sugan urang ari kieu mangke ku ulama di akhirat ditulungan ya Rabbal ieu urang keur melak menjadi panen di akhirat dipanen ku urang hadirin di alam barzah
Maka perjuangan urang ayeuna nyekelan agama teh atuh meureun kiai magahan ngaji ka santri ka jamaah, atuh urang ilu ngaji ka para kiai. Eta perjuangan urang nanjirkeun agama. Dulur-dulur urang di Palestina berjuang nanjirkeun agama, menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa dengan darah dan nyawa. Urang teu bisa ka Palestina ngadoa di dieu. Mudah-mudahan mujahidin diberikan kemenangan oleh Allah. Kamari donasi di Pandeglang alhamdulillah sampai tembus 180 juta. Itu amat sangat luar biasa dan berarti bagi mereka. Biadabna Zionis eta cai paranti urang Palestina melak sayur, melak sagala bortol, melak sagala brokoli, kuari sumber caina dicor ditutup. Sumber minum dicor ditutup. Geus lamun aya jelema nu masih nyinyir ka Palestina, apalagi ngomong saya pro Palestina, tapi saya tidak pro Hamas. Atuh Hamas jeung Palestina mah kos gula jeung amis moal bisa pecah. Oclok deui wae. Lamun lain Hamas saha nu ngalawan Zionis? Lamun lain Hamas saha nu ngalawan Israel? Hadirin rahimakumullah. Lamun difitnah bahwa eta pejuang-pejuang di ditu teh beda akidahna, tingali persyaratan dek ilu jadi Hamas ngagabung hiji kudu hafal Quran, muncan hafal minimal 15 juz, kaduana kudu hafal hadis 40 hadis arba'in nawawi, katiluna teu meunang teu kudu terus berjamaah, kaopatna puasa Senin Kemis. Nu utama nganolkeun hate ke Allah, ulah aya gordun akhir apalagi dunia sakitu poharana batur difitnah, masjid dibom, awewe diperkosa di hareupeun salakina, sanggeus diperkosa digorok ku kafir Zionis Israel. Piraku urang deuk repeh bae ngadoa semoga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal eta Quran 30 juz seperti luna teh carita tentang Palestina 7-8 juz. Kabeh nabi jeung rasul pernah ka Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Nabi Yakub jeung anak-anakna Palestina, Nabi Yusuf masa mudana sama mereka Mesir Palestina, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa di Palestina. Berarti tanah nu istimewa. Masuk ardus Syam, watin, wazaitun, waturisi, wahadal. Eta pakai sumpah ku Gusti Allah. Moal dipakai sumpah ku Allah, lamun eta perkara teh lain perkara gede. Ardus Syam itu termasuk Syria, termasuk Palestina, termasuk Bukit Sinai. Itu termasuk yang disebut Syam. Ya Allah, tin, zaitun di ardus Syam. Urang di dia nempo berita yang sesungguhnya Israel kalah, berita yang sesungguhnya Zionis itu tumbang, berita yang sesungguhnya tentara-tentara Israel itu stres karena pejuang-pejuang kita tidak ada rasa gimbir sedikit pun, karena di dadanya ada la ilaha illallah, ada keyakinan penuh kepada Allah, sehingga perjuangannya tidak sia-sia. Andaikan menang tinggi agama Allah, Masjidil Aqsa dikuasai umat Islam. Andaikan kalah, syuhadaul mu'arrakah, orang yang mati syahid melawan kafir, matinya tersenyum, tidak wajib dimandikan, bungkus jeung baju nu berlumuran darah, ke di poe kiamat darahna bakal sengit. Satu orang syahid melawan kafir dibere wewenang ku Allah nyapaatan 70.000 saha nu pake kahayang ku manehna. Urang ayeuna ngadoakeun mudah-mudahan di akhirat disyafaatan ku manehna. Ya Rabbal, kan urang mah boro-boro perang ka Palestina ka pamajikan ge sieun. Mata kieu malaju pulang ge eta mah. Sieun. Sanajan menang ge opat, boro-boro lah. Padahal di Jamal malu alasan sebenarnya. Biasa bae nulis di agenda acara kanu kitu bae nya padahal mah. Tapi sieun tetep sieun. Sieun. Kecuali memang petualang. Bisa bae petualang mah ngomong nama zarah orang gilir.
pulang jarah mulai aqua di cician minyak sungit mulai kembang 7 rupa pajarkeun jarah isuk-isuk teh poe Jumat mulai ke salam tos euy ka atos eta naon ka ya cai siram-siramkeun ka pojok rompoknya 4 penjuru nurut bae pamajikan cur ya Allah mudah-mudahan berkah ya Allah salagi abdi sing hasil jarahna ya Allah laju ieu kembangna kumaha pake mandi kumaneh ngecepek bae mandi kembang pamajikan Jumat hareup zarah deui Jumat hareup zarah deui Jumat hareup zarah cak pamajikanna ka ilusi jarah hus ieu mah khusus penjarahan lalaki ai jarahna di mana Kak pokona jarahna naik laju aya gunung 2 oh didinya jarahna henteu didinya mah ulin doang sakedeung kayak di gunung turun ke handap aya sawah leutik mah sawahna oh lantaran halal doneng sawah juputna ge hideung da sawah laju eta ka sawahna biasa dipelakan eueuh pelaknana nu ngaek pelak kacang doang hiji mah cak sawah eta bisa bae eta Masya Allah jarah deui sekian puluh Jumat jarah laju jek manehna neng ieu lalakon jarah cak burung geus wae mencit embe oh kitu nya embena 2,5 juta nu gua kakak boga duit 1 juta kumaha nya anting neng teh dibuka anting dibuka pake meuli embe pajar tah hasil jarah mencit embe horeng ekah anak nu ngorah hadirin eta bisa bae non duit di dia di kaos kaki tah pamajikan di parisan wah sia mah dia sok curiga bae kana aing pajar ka mana duit tu ongkos doang sapatu ya kadang-kadang pengalaman gandeng dibawa pamajikan gula kari Masya Allah urang mah teu bisa perangkos orang Palestina ya ngan 10-an tentara Israel 100-an mundur tidak mundur di medan perang bahaya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Israel 1000 menenangan 100 tidak mundur karena yakin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak tentara yang sederhana berada di bawah terowongan tidak punya kecanggihan dalam medan pertempuran tidak punya latihan yang seperti tentara pada umumnya tapi karena boga keyakinan ke Allah boga la ilaha illallah boga iman anu mantap ke Allah datang ka ayeuna teu eureun ngagempuran Zionis Israel rarangsadan Israel sampai mereka bingung harus bertempur dengan siapa di medan mana karena musuhna teka dulu Allah memberikan kemenangan walaupun menurut berita kalah hakikatna jelma Islam jelma iman tetap menang karena menang itu hanya ada pada posisi orang yang memiliki la ilaha illallah kafir mah eleh bae itu Pak berjuang orang ayeuna ngaji berjuang orang ayeuna anak pesantren kieu itu mengespugupan Palestina Masya Allah ya Allah ya Rabbi ya ulah sampai ieu urang ninggalkeun ngaji jeung ulah sampai anak urang teu diteudeun di pesantren bapak-bapak ibu-ibu anu hadir ayeuna urang teh kan mun aya nu naros ma huwal insan siapa itu manusia urang kan manusia jawabannya qabilul ilmi manusia itu adalah makhluk yang menerima ilmu mampu menerima ilmu bisa menerima informasi karena ku Allah dibere parantina wadahna nyaeta otak urang teh selalu ingin menerima sesuatu yang aktual atau baru baik kabar anu real alam nyata maupun mugoyabat model alam kubur nikmat kubur siksa kubur bisa katarima ku otak urang berita tina Quran jeung tina hadis jeung tina kaul ulama asup ka pesantren teh otak urang dieusian ku guru urang secara tartib amil heula tas amil jurumiyah
tas jurumiyah matan bina, tas matan bina ngelal ngesal terus sapinah kaditu kaluhurna. Otak orang mampu menerima karena ku Allah diciptakan untuk itu. Tapi akhir-akhir ini hadirin, kinerja otak orang teh dibatasi oleh pagawean anu monoton. Monoton eta deui manfaatna aya eta alat teh madorotna loba. HP sok HP buka YouTube, bosen YouTube grup WA bosen nempuan galeri foto urang mana digedekeun pembenturan kaset dan teu aya. Mun kaset ke dipotong diedit anu hideung diputihkeun anu dekok diadekeun. Geus pede karak dijadikeun status WA. Karak ke menang 5 menit nyekel handphone. Cekali bae. Dan deui kurang menang 10 menit cekali bae. Jadi otak orang teh terhalang kinerjana ngaji loyo narima informasi baik ayeuna geus teu pati fokus sabab kahalangan ku pagawean nu monoton. Masya Allah. Malah kadang-kadang ayeuna mah di masjid dagang kalapa, di masjid dagang kadu. Eueuh cenah Haji Budoli ulah sok fitnah di Pandai Gelang mah eueuh nu di jero masjid dagang kalapa jeung kadu. Ai kalapa jeung kaduna mah eueuh ngan transaksina di jero masjid. Bener teh? Dek salat anu nga-WA. Assalamualaikum. Bos, kirim kalapa 200 butir. Tangerang ieu urgen. Jawab mun aing salat heula. Kuduna makan handphone disimpen tah. Ieu mah dibawa ka masjid. Laju di silent teh hirup. Begitu manehna ke ruku itu nu butuh kalapa teh punten misal ngaranna ka Junaid. Kan di ngaranan di dinya Junaid kalapa. Manehna ke ruku Junaid kalapa. Junaid kalapa. Junaid kalapa. Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi eleh ku Junaid kalapa. Sujud manehna pas sujud ngobel deui ta ka Junaid. Lain subhana rabbiyal a'la Junaid kalapa. Junaid kalapa. Geus beres salat dipastikeun moal wiridan langsung nyokot handphone diuk di teras masjid. Kan masjid keneh tah. Assalamualaikum ka Junaid ampurannya. Oi, urang ngebel teu diangkat-angkat kunaon? Keur salat aing nyaho ngebel dia kana aing tadi. Allah. Laju kumaha jadi 200 lu kirimnya geus laju duitna TF geus oke jadi di masjid dagang kalapa. Kecerdasan urang katutup ku monotona handphone hadir. Malah aya marbot eta marbot duda sorangan bae boga kabogoh janda pirang. Poe Jumat manehna dek ngepel di masjid nelpon ka kabogohna. Halo. Kamu di mana? Jangan pengen tahu ah. Bener kamu di mana? Nanti kecewa lagi kalau aku kasih tahu. Di mana kamu? Aku lagi ngising. Ngising mau handphone dia mah. Yang bener, gak percaya. Bener kamu lagi ngising? Iya tuh tainya tuh. Tainya di video kemana? Iya udah aku enak cek lah. Itu jangan aja. Kamu di mana? Aku lagi ngepel. Ini hari Jumat tuh embernya tuh. Ini sapunya. Itu di botol apa? Ini botol super pel. Kok tinggal setengah nanti inum gua yang dari. Ya udah yang ya. Ya udah ya. Di jero. Sukses ya. Ayeuna. Maka lamun budak titah ngaji kuari embungeun memang otak nanggeus dikunci ku eta. Mondok kunaon teu betah di pondokna teu meunang nyekel handphone berarti teu bisa lepas tina eta. Berhasil mereka, manfaatnya banyak, manfaatnya luar biasa, bisa informasi, bisa komunikasi, tapi madorotna minangka pesok dicekel ku jagal mencit kebo mencit sapi. Dicekel ku jelema anu ngarti mencit hayam tapi dicekel ku jawara buraong burahul bisa mencit jelema al-alat makumaha malut. Ieu dulur benteng anu kokoh bagi anak iwal agama.
otak urang anu ku Allah dibere sakit cerdas jeung cemerlangna, ku Allah dipertanyakan, apalah ta'qilun, apakah engkau tidak punya akal, apalah tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir, lebih dalam lagi, apalah tubsirun, apakah engkau tidak memiliki mata hati, sehingga loba jelema anu buta mata hatina teu nyahoan di kubur teh aya nikmat, di kubur teh aya siksa, bakal dihudangkeun di pakuburan, digiring ka mahsyar hubbatan urratan gurlan, taranjang, teu make baju, teu make sendal, bahkan sakabeh kulub anu pernah dipiceun dina bobogaan urang, anu pernah disunatan eta bakal balalik deui pada mahsyar. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada bagi jelema nu teu boga basiroh, jelema-jelema kafir nu teu iman ke Allah, teu percayaeun. Urang mah yakin jeung percaya nu matak dihaolan ya Umi lantaran akan terus menambah rahmat keluarga kepada beliau. Laju urang ge indung bapa urang sanajan teu disebut dina kertas tadi, urang anakna darah dagingna, maca ayat kursi, maca kulhu, yakin ibu urang abah urang ge wengian ieu keur barungaheun di alam kuburna. Ya Robbal, bapak-bapak anak urang geunang ngartieun kana salat hadiah nya. Ulah kok sebagian deung-deungeun anu ngutamakeun gelar wae. Alhamdulillah cenah anak saya mah ayeuna keur di Bandung menempuh S3 ieu. Sampai tarariis awakna ge atuh loba teuing S meureunnya. Eta ngajina kumaha? Lah urusan ngaji eta mah aya masing-masing pakna. Tah eta jelema cilaka. Wah ya. Lamun cenah urang ieu nempo sakieu indahna Umi nu dihaolan. Urang teh bertanya-tanya, aing mun maot anak aing bisa henteu moal kinya. Gitu kan? Matak tadi urang geurang elak supaya itu kurang dipetik buahna. Anak urang teh hadirin bahan jadi rahmat, bahan jadi laknat, tergantung kurang dicitak jadi naon di bahan. Kuari budak sanajan teu luhur sakola geus bisa maca, buka internet bisaeun, tapi eueuh dongengna teu masantren wauh kana Quran. Teu aya dongengna teu diteuneun di pasantren wauheun kana syariat. Lihat orang-orang liberal, mereka begitu cakap membaca ayat lalu mentafsirkan dengan poloknya sendiri. Akhirnya aya nu ngaran Musda Mulia ngomongna kieu, ada beberapa ayat Quran yang sudah tidak relevan dengan zaman, maka ini harus dihapus. Tah buah teu masantren teh kos kitu sanajan pinter ge. Khudil ilma bidiraya ma'asihatir riwayah litahsula hidayah. Guruan mah age celok bae nya. Matak kuari loba jelema palih ditu ge anu embung guru hayang zikir bae atuh bagus zikir mah, tapi kudu ngaji kan. Ulah tungtung ngarasa ahli zikir nganggap sampah ka majelis taklim. Eta mengaji cangkang dah eusi nama urang. Can nyekel zikir sok ngaji, barang nyekel manehna eureunan ngajina berarti bermasalah zikirna. Justru semakin manehna boga zikir semakin anteng jeung antep serta ningkat ibadahna. Bagus zikir diperintah ku Allah nya, tapi inget teu sakabeh sahabat dibere zikir khusus ku Kangjeng Rasul. Eta we kacana. Sebab aya nu dipanggil ku Rasul, aya nu henteu. Mata kurang mah Bapak zikir hasanah we lah, ta salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Macana lalaunan ulah gancang-gancang, sebab lamun macana gancang-gancang komo nunggus ompong mah eta haliu. Ya Rabbi anta maulana subhanallah banallah cak makmum pelak namana. Subhanallah bihamdillah iman abadan alhamdulillah 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 alhamdulillah. Atuh budak laletik ngajawab duli duli lam lam duli duli. Kamu lamun palebah Allahu akbar bacana gancang teuin jelemana imam nanggas ompong. Hamdalillah kulli halin wa ni'matin Allahu akbar berlok 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 berlok.
makmumna keluar nyer sepatu bot eta zikir biasa orang mah zikirna nu mudas diurang urang bukan orang NU. Bapak-bapak mungkin hanya ngadenge, tapi Haji Fudholi mah lantaran di Tangerang eta nu kumaha bae kapanggih tah nu anti zikir keras teh aya. Pak jangan keras-keras zikirnya ngeganggu, Allah kan gak torek, dia nu torek, Allah mah teu torek. Allah memang teu torek, dia nu torek. Teu ngadenge kana kaul ulang, dia nu torek. Masya Allah. Laju di ditu mah aya nu calana sakitu ya. Ya, jenggotna panjang, tarangna hidung, bangga manehna, tarangna hidung. Kiai urang mah teu sombong, lain tarang bae hidung, awak kabeh hidung ge. Insya Allah. Begitu asup, lengenakan kiai ya, sukuna ngajegang. Masya Allah. Eta manehna langsung, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Teu bismillah deui. Selesai sholat ditanya madhabna Syafi'i, teu sah sholatna. Fatihah teh kudu di bismillah na madhab Syafi'i. Geus ngeunaheun di lembur mati isti. Di kota mah para jamaah rahimakumullah. Jol ateis, jol Buddha, jol Hindu, jol pendeta. Pendeta dek nyeun gereja kuari mah dianteurna ku jelema urang. Masya Allah. Ya kan Haji Fudholi ya bakukul ke santri laju deket pantaka perumahan mewah aya setengah tahun ke tukang mah pendeta obatan diantar ku jelema urang ya Allah nu nganterna tiluan nu hiji mah cak barisan mana mah kiai silaturahmi biasa we walaupun ini loba Cina ya Cina obatan jadi cak kata jelema mohon maaf Haji ini saya silaturahmi ini saudara-saudara kita nih Pak Pendeta wah itu kurang pendeta boleh mengadengnya doang pendeta boleh main di mana ini pendeta jero hate ya jadi begini Pak Haji ini kan saudara kita juga mau ibadah jadi di ruko itu mau dibikin tempat ibadah sementara tiap hari Minggu waduh itu mokla luhur darah tinggi gitu ya mokla luhur luting terang jol waduh cakulat cekio Pak Pendeta orang pinter gak mungkin bodoh jadi pendeta surian menena tapi untuk urusan ini Pak Pendeta saya anggap bodoh kalau mau bangun apapun itu izinnya sama dinas perizinan jangan sama saya nggak punya kewenangan, nggak maksud kami kan bapak tokoh di sini, saya bukan tokoh. Dan di sini 100% Muslim, jangan sekali-kali mengadakan kegiatan ibadah, membangun sarana ibadah di lingkungan ini kalau mau kondusif. Katolik kan? Iya kami Katolik. Kalau mau ibadah ya di Citra kan ada Citra tuh, jauh Pak Haji. Ya pahalanya gede kan kalau jauh. Dan orang yang pertama yang tidak akan mengizinkan saya gitu. Saya yang pertama kali tidak akan mengizinkan. Jangan pulang. Eta tas pulang nanti aya segede mata. Aya segede mata. Pak Haji cak mengantar. Bahkan itu nah mungkin itu iya macam hubungan naon. Bahkan itu gede. Bude, bawa ke itu, bawa kan, aja jaga berita nganter kali, sadar dehnya, sadar mana, sih nganter gereja, berarti ridho tak kena gereja, tentu aja, untuk kumaha, dia nganter ini, lamun ridho, arido bisa, ridho bima ya tawaladu minhu, ridho karena gereja, ridho karena naon anu di jero gereja, aya keyakinan pangeran tilu, berarti ridho Allah teh tilu. Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Gitu mah Tuhan boga besan. Masya Allah. Takwari kos gitu teh saya Pak. Maka kisah Bal'am bin Ba'ur akan terus bergulir sampai kiamat. Rasulullah 23 tahun dakwah
13 tahun di Mekah, lalu 10 tahun di Madinah. Apakah tidak ada tantangan? Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan sebelum memeluk Islam, iya jelema anu sok ngahihiledan dakwah Rasul. Berangkat ke Madinah, apakah tidak ada ujian? Abu Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, dedangkot munafik yang selalu membuat cara supaya dakwah Rasul itu terhambat. Maka Rasul pun manusia biasa, a'rad basyariahnya timbul. Rasul nalangsa, Rasul sedih. Turun malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah salam kepadamu. Ulah sedih Muhammad kalau dakwah kau diganggu, risalah kau didustai, dibohongkan oleh pamanmu sendiri. Lihat Nabi Nuh 950 tahun dakwah, nu iman hanya 80, 40 laki-laki dan 40 perempuan, anaknya sendiri Kan'an tidak iman. Lihat Nabi Ibrahim, abahnya Azar pemahat patung. Lihat oleh engkau wahai Muhammad, bagaimana Fir'aun mengurus Musa, Musa jadi nabi jadi rasul, Fir'aun tidak iman. Bagaimana Nabi Isa dilawan oleh Raja Herodes. Jangan sedih Muhammad, pastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau seperti anu diparentahku kami ka anjeun. Ibadah, lakukan amal soleh, doakan mereka dan ajak kepada Allah. Iman te iman malen urusan maneh, eta mah urusan Gusti. Petakan terus para wali aya ujian, para kiai santri aya ujian. Kadang-kadang ujianna tinu deukeut. Tadi nama dipakai kahayang ke santri jadi minantuna lantaran ujian atuh eta magahan ngaji nu pertama jadi musuh milpoha cak bapana teh kana neng enon lah sugan aing dia boga salaki santri deuk beunghar ja ketempuna ku aing dia jajan ge lamun tas nyolateun anu pae bala mau kulit dia saw matang kuri saw buruk kunaon eta kitu ceurik si neng ngadu ka ibuna bu eta abah kitu kunaon abah dia ngomong aja sugan tak boga salaki santri deuk beunghar kuari majeuna jajan ge nungguan nyalakeun eta kumaha abah kitu sarua aing ge jeung abah dia mitoha tas mitoha mamang ngagugat tanuh majelis tanu seuri eta pengalaman aja. Tas mamang mulai pamajikan ngemeng-ngemeng gambar baju bae salaki pamajikan repeh awak kiai geringan batu ampek asam urat asam lambung asam kelek kaya mogahan ngaji ge di hareupna aya kongwan teh biswit make lebu dia batuk bae pas takim kama umirna terus bae mogahan ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Cak santri teh guru urang keren batuk nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti lu. Oh tauhid ilahi itu tauhid. Pada view pasti. Min kubaili alamil jinsi wal jumlatul waqi'atu ba'da habahi hal wa mawdi'al halidaji ujumlah kaja'a zaidun wa huwa nawin rilah eta santri nembalan di bau gering tapi dele guru-guru orang gering yang ngaji baik ini contoh numatak para jamaah hadirin rahimakumullah apabila semakin dicintai Allah semakin diuji oleh Allah semakin dicintai oleh Allah semakin diuji oleh Allah cak urang mah tuker besi tuker kiai ulah galering nu ngaji ulah galering nu ngajar ulah galering tanut teu baragus tak kajeun manehna tak kena tarobat tapi cek urang kunaon si eta
Ainu di pos ronda gapleh sampai jam 2 make kaos cangklek doang cacalangapan lak-lakan lagi katempo calagur mae. Itu bisa ojol. Itu mah istidraj, ieu mah kecintaan ti Gusti Allah. Ya Allah, pan urang lamun diuk ngobrol paling ngobrol penyakit ieu. Hage, iya tuh ieu. Lalu tadi keur ngising subuh nilep aing dia. Ya mah mending tuh leuleuh aing mah barang leuleuh. Pamajikan aing dilalewe bae. Ngomongna kitu ngan ngabecek-becek doang. Nyen rujit teh. Enak aing ngomong gitu dia. Itu mah atuh aing mah asal pel becrot. Urang geus kolot dibaliknya. Ai barang leuleus ai beuheung heuras gitu. Eta urang Pak panyakit nu diobrolkeun. Nu di ditu mah itu nu ngabegal sarehat, nu ngagarong sarehat, nu miras sarehat, kafir ekonomina sarehat, istidraj ti Allah. Ayu urang santri, aduh dibere ekonomi sulit, awak gering, kecintaan ti Gusti Allah. Lamun urang kabehan hadir rahimakumullah dibungkeulkeun ieu gedena ganjaran ngaji moal anu ninggalkeun majelis. Maka guru urang ku kayakinanana bahwa ieu teh perjuangan agama, walaupun sakit mereka tetap menghadapi santri dan umat menyampaikan kebenaran kulantaran geus boga keyakinan bahwa menanjurkeun agama Allah adalah suatu kewajiban dan nanti akan dipetik buahnya di hadapan Allah. 99 rahmat bakal diraih di dalam sorga bagi jelema anu kekeh jeung pageh jeung teguh maot mawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, jam 12:30-nya ieu pula hayang dihampura jeung hayang didoakeun. Mudah-mudahan urang kabehan intina dibere darek ibadah ka Allah. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.